Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dakwah melalui itu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an. Rentul gereja, rentul kapasekan, rentul maksiat lantaran dikondisikan melalui birokrasi. Melalui kekuatan jawara, nu bisa diandalkan. Sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok. Kuabeh jawara teu bisa diandalkan jang dakwah. Kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik, jadi centeng di pasar, jadi centeng di negara, make hideung kabeh ge. Eueuh nu make mawa dadu nya teh kuprak kotok bebeak. Teu bisa diandalkan dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes di jalan kan? Tapi ulah kitu jangan ngomongna. Hayo kuar. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Je. Kuari mah nu tatadina assalamualaikum nage tegep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Nu tadi mau mengkebu luar jasa ge gitu guys dijenkeun majelis komo di harapan ku bupati mah emang Allah teu nyaho nginggis urang lamun kos kitu dakwahna sebatas majelis sebatas masjid sebatas pondok pesantren sebatas kendaraan dakwah dengan syukur sakitu doang keun baelah acak-acakan ge geus kandas mentak ieu mah bagi surut sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah sehingga perang Kangjeng terus diteruskan ku para sahabat beki parah ngan di zaman Kangjeng zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deres keneh teu berdaya Yahudi teu berdaya munafik teu berdaya nyana nyilip ka sisi tapi teu pelebah asbat tabiin nu mantak nyeulah kekuatan Islam ge mujtahid harita masih kena khalifah kabelah dia geus teu kuat atba tabiin gempur ku Yahudi masih kena kuat Islam teh terus makin gede gempur deui ku Kristen ku Yahudi perang bangkit deui di zaman Raden Patah Sadunya bangkit ti harita teh kabelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa nagara geus eueuh anu make Al-Qur'an nagara geus make hukum Belanda geus make hukum Amerika geus ieu demokrasi kabeh masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal nagara ya kos kieu mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus tak ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan urang ngandalkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai narareke sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas. Kemudian orang itu melalui tangan besi kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol kabeh ge jawara nu diandalkeun kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau
melalui organisasi NU baheula bisa diandalkan kuari cau melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah cau kuari geus mun teu make ada geus NU na make akene Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam cau geus uang-uangna tah teu bisa diandalkan kuari timbul Amerika nyeun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek melalui PKS jangan mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia setru ternyata masih keneh ngembut ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab janama neundeunna di birokrasi Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian di Indonesia di Bogor teh Jakarta teh Lampung teh Sumatera teh bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna tapi awas harus pakai aturan Wahabi kuari dikembangkan pondok-pondok pesantren alumni Madinah alumni Misro amis di jero napas sunian kabeh iya pondok pesantren salap dakwah terus bae jeung santri dakwah mimbar lumayan nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan ai aya atuh alhamdulillah ai menta masalah geus terus bae parah tah mah tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salaf gaji nang saha eta ngagaji nang Amerika kula di Indonesia di dia satahun keneh kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji engke mah digaji satahun keneh ka digaji geus ngomong bae kunaon kitu pan Bill Clinton bebejar itu lain kaing sama sok aja sombong cenah kiai atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita tidak tertahan cek Gus Dur ganti Gus Dur na geus bebejar terus kuari karasa melalui gubernur, melalui camat, dana pondok pesantren aya, siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian deh. Padahal dek maehan sinar agama, dek supaya meles demokrasi ala Amerika. Tinggal hiji dua diperhitungkan kuari. Ya bin badan intelijen negara, wah coba kumono ya, ujian agama coba nggak seberapa persen turunnya, masih seberapa persen kuat, emang henteu aya penelitian aya. Nah dakwah teh terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh, hate Kangjeng Nabi langsung leuleus, manusiawi ngaranna. Itu kene para sahabat manusiawi. Secara kemanusiaan di mana dakwah tenuturkeun teh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampaikeun doang teger ketika neuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampaikeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai jelema-jelema lu hariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum, netepi anjeun ka diri anjeun, jaga diri anjeun, pelihara diri anjeun, ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan. Keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Moal ngabahayakeun jelema anu bahaya, moal ngabahayakeun jelema anu bodoh, moal ngabahayakeun jelema anu nyacan. Idza tadaitum, di mana anjeun geus boga hidayah, di mana anjeun geus menang hidayah, di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah. Kajeun batur mah batur bae, maneh mah alaikum anfusakum. Nah iyalah ngangeunahkeun ka Kangjeng, ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap. Ayat ieu cek Sidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari. Geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah, diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril, tapi dipraktekeunana mah cek Sidina Abu Bakar engke di tahun 2011.
geus aya ayat. Geus aya ayat da kuari ye, pake urang ayat ieu, pake. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman, kelas-kelas para kiai, keras-keras para ustad, ge anu teu asup Golkar, ge nu teu asup partai, ge nu teu asup organisasi. Ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh. Nu mantak teu mampu kunaon? Loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna. Kudu kumaha tuh? Ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh, mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh. Urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui. Ngaharamkeun invest daging bae ge. Lah, kieu uci bae didenge, ulah didenge. Geus kada ditu bae. Ngaharamkeun bunga bank, ulah dituturkeun moal maju sia. Kiai keneh nu ngomongna. Berarti kan geus kumaha ieu teh? Deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae. Anu boga hayang porsi, nu hayang boga porsi, nu hayang boga kamangpaatan di bank teh, di kredit teh, di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh. Berarti geus teu daya teu upaya, tidak satu suara dakwah teh. Padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an, mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim, mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame, mun ditanyakeun alatna Sarwa Alpiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya. Tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun, nu ieu henteu. Bahas. Coba. Urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita. Dibahas tadina haram sekian tahun. Di tahun 2000 di tahun itu 26. Hitoh 26 baheula. Tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak. Dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh. Hese suara geus boleh. Geus bae masyarakat gejak geus kiaina gitu kan ngamenang. Ketika satu suara riba haram, eta teh bunga bank haram, dunia kelasna dibahas di Indonesia, organisasi Muhammadiyah haram, organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun, berbagai organisasi haram, media kabeh dibaca haram kabeh. Ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit, bahas melalui organisasi, harus dihalalkan itu bunga bank, bahas melalui pondok pesantren modern, tayangkan di TV, hasilnya media halal. Dakwahnya siapa yang mengharamkan? Kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat, sudah dibahas di organisasi halal, tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah, ieu mah bank asli, ieu mah geus bank nasional, bank internasional geus teh asli deui, make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh, ganti bankna bank syariat leuwih parah. Deuk kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba. Make ayat mana atuh urang sementara dakwah amr ma'ruf nahi munkar teh wajib, kewajiban urang datang ka mana? Aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten, tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngridit maneh mah ulah sok ngridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulanan. Alaikum anfusakum.
mungkin nama jaga gitu diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat layat turkum membela moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatulah intinya hodek dakwah teh naon undek didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalahnya nana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam gitu teh daripada orang yang ngalemnya disiksa di akhirat mendingan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkap sia nyarita-nyaritakeun gitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesarus ulama inget kana is gitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya kiai ulah bandingkan ku kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngarti orang ketos mah sama yang intelek betul mah. Itu teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya non kitu ngaranna aya tijalikeun. Cek kieu teh militeris dek sepilis sarua bae. Kan jadi kieu atunya. Ieu mah kudu ka dokter atuh mah. Daya teh geus teu daya teu upaya. Sementara masyarakat teh akan hayang nu asli. Coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika urang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ciger-ciger mah ciger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha kami jaga pemajikan neng ya ieu ngredit sakieu haram ieu kumaha lah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik aduh jasa aduh neng orang ngawarung itu pan modalna tibang ajo cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah kebal di dunia mah urang isin bantuan tobor ke motor-motor aja geus ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salaki be aing salah milih tanaon pamajikan ieu kieu amat sih pemajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh kasempak-sempak dibeuli dites ku salagina ieu tadi ngaji sia ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian gua apa nyandung bae gitu ya berat lah geus ka kitu tah eta neangan asli engke jang pertimbangan bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teu kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan orang anu ngadidik orang teu bener lingkungan orang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan orang ngadidik haram lingkungan orang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ka nurani deui di mana sih nu asli hayang nah ieu ayatna alaikum anfusakum
ketika aranjen kabehara rese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalangan anak di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe menan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka. Nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun wasli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapi hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus diantara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres nyaritakeun haram di birokrasi moal beres ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngredit urang henteu batur bunga bank terus bae urang mah henteu batur invest daging urang mah henteu batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya heng kiai boga TV sakieu ge nangaleutikkeun kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu tobat. Orenganan HP na gaya TV-an orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae boy mah kieu Golkar pohara mah sih insyaallah ngeun kumaha atuh ayeuna tah ieu geus harares alaikum anfusakum sok geura beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunya nyebrang ka alam itu tanggung jawab masing-masing dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar artina dallud dolin jahlul jahilin mulaamatul laimin moal aya pengaruh mun anjeun idzah tada itu geus meunang hidayah baca kurang kitab perhatikeun baik-baik urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru kecuali lamun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin dibaca mah dibaca ta Ihya tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon teu boga guru encan pernah beat jeung guru teh lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah mun boga guru mah pan awas ya ngelengka sia ka arena politik batal sia malek ngalengka sia ka arena eta can bisa tapi mun can bisa ngalengka sia di organisasi eta sia masih keneh kabita ku pamerena sia masih kabita keneh ku pangalemna batal sia moal daekeun lelengkahan ka dieu ih kajet nyana mah nyana bae di politik nyana mah meureun geus bisa di organisasi nyana mah meureun geus bisa sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna secara batin teh ditanya urang teh hayang naon hayang kebeuli apaan sah cicing sia di mah cicing lamun sia eta acuana cicing sia siksa sia di akhirat jamun yang cenah dibayar ge bonong sok kiai teh bonong mun geus kitu-kitu dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat dibaca kunyana jeung anak dibaca kunyana unggal zarah dipake istighosah baca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun tuturkeun ku maneh nabi tuturkeun ku maneh rasul tuturkeun ku maneh wali tuturkeun ku maneh kiai la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan tara menta upah sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah taya idzah tada itu idzah taya tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun
lamun sia nuturkeun Kiai Golkar nu sok menta upah deukeun ku sia ngejebur kabehan sia mada ka dituna menang kredit ge ngejebur sia menang cenah riba ge ngajebur sia tuturkeun sia mun hayang nuturkeun mun hayang ka neraka tuturkeun eta kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibaca ku kiaina eta di mah bupati korenganan di jerona teh eta teh nya teh keur menta buruhan dibaca ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca yasin muit tolol kiai goblok ayat eta engke nu bakal ngahajar di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun nah sia aing geuri dibaca ku sia tapi sia kan minta buruhan cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam moal kebaliangan 1000 tahun doang yai isi amat baca ku sia di pendopo baca ku sia pakai istighosahat baca ku sia babarengan jeung masyarakat ittabi'u man la yasalukum ajran wa hum muhtadun sia na ge minta buruhan deuk bener kumaha masyarakat deuk bener kumaha nah sia bener ayo sia nu ngajuna handap pentang ngalamun teh nyahoeun ieu urang teh butuh penjernihan batin alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun jang diri maneh bae ku ari mah ulah tergelincir kana maksiat pamajikan ajak anak ajak lamun boga santri ajak tuduhkeun lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun di kelompok eta neangan deui tempat nu saja lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae pindah tempat lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae harewos eta haram kredit eta haram sok anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantul lah abah mah kuno aduh cak dia teh aing dakwah ka anak horeng teu bisa ka pamajikan teh eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae aduh horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese alaikum anfusakum diri urang bae aing masa bodoh tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia ngan urusan kos gitu nah urusan sia tanya aing mah geus henteu tah geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansa geus kalau ari dokot deui nu Pak sia teu ngadaekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun bisi haju isuk pageto pae basana berat kakak ku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalnya butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai ka neraka kula ai milu memilu eta bahasa orang Cikupa kos gitu persis eta masyaallah da ieu mah beneran ieu mah bener atuh geus ya tanggung jawab kula geus kula nu ngajalankeun tah warung geus aing mah henteu nya geus tapi tetep AHS mah bareng geus beres tah urang alhamdulillah teu bisa berarti urang ngandasatan pamajikan alaikum anfusakum ulah dordar ulah doda orang nonton TV pamajikan nonton TV betoel
nih nonton TV nonong patna acara runtuy yuk teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian itu anu kos kitu segala film halah haram aja kabehan geus kos kitu ieu mah saritaan bae teh kadenge eta surahan cak kieu teh haram geus kakak bae dari itu ka kamar we kakak kula mah kula bae geus geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan sia geus urang leupas tah berarti ulah jadi pareuman ku urang kurunya nonton di pareuman tek be ribut sia ujianana moal dibere nu hareup nonggengnya nak kajian ngomong aja sia diberi knalpot bahaya sia make ayat ieu oh alaikum anfusakum aing bae atulah geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus teu beres horenganan ini udah teger, idah tadai tumpat deh, orang nggak sebenarnya hidayah pan, nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah sama, orang sanajan ngaji babarengan kieu tah, hidayah teh akan di luhur teh tah, sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing, anu bakal disalamatkan mah langsung set sadar, anu bakal moal disalamatkan mah moal aing mah kang ngadengikeun doang, anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu, moh henteu, atuh masing-masing tah. Masing-masing tah saha anu nek disalamatkeun ku Gusti, saha anu henteu, eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik di masjid dan pemajikan nonton TV, paling urang reunan atuh, dia alumun kenceng teuing pancen sok marah. Reunan atuh geus. Senyum bae. Urang geus ka kamar kieu, bae lah aing mah boga pemajikan gitu. Terus bae urang leuleuy bae alaikum ampusaku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pemajikan isinin sorangan ke pemajikan isin sorangan gitu ieu mah tunda kumaha nitah pemajikanana ya urang aya teh naon emang eta naon eta mah ting aduh atuh ke akila ge nanyakeun gedean atuh saeutik ceuk cenah tuh atuh ngedek rumah nyaramna tuh moal bisa tuh kumaha ge urang-urang melu ulah peduli geus insyaallah ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor diajak ngaji sian geus dinasehatan geus tapi sia kitu bae sabodo masing-masing urang teh saimah urang teh sakamar urang teh naon kitu ngaranna saatap tapi di akhirat engke masing-masing salakina mah salamet ka sorga pamajikanna mah atuh ka neraka. Sebab di dunia na ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep bae. Ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus bae. Oh atuh masing-masing bae. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jangsa Indonesia cacak-cacak saimah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dhalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja gila cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dhalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah terus-terusan nyieun permaksiatan lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi hotel dibangun nightclub dibangun remang-remang dibangun mulai tina urusan-urusan kos kitu urusan perjudian dibangun permabokan dibangun atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana urang geus boga hidayah ahli kitab wa gila cek sakawal al muradu gairu cek sakawal manu dikarepkeun ku mambala idza tadatum teh lain ahli kitab saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah nu ieu mah arahna permaksiatan eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam ti mimiti WTC dibom mengenal Islam
Lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam, ku gara-gara we TC di bom, loba ribuan masuk Islam. Ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul, kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir, malah dek demo masyarakat Amerika gitu ka presiden ka Obama, cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tak ieu teh Allah dek mere hidayah mah babari, ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika, cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun dia, akibat satu tindakan anu di luar nurani, biadab, Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah. Oh kos maripat deui, kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema anu dibere maripatna teh keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid. Aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah ieu loba perjudian dan lain sebagainya nyana langsung dibere hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ieu teh. Langsung ingat kana keagungan Gusti, langsung ingat kana keistimewaan Gusti. Orang masyarakat nu geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nyana mah diangkat jadi wali, sangat rahasia. Ilmu marifat, hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam, di Inggris ribuan, bahkan Raja Inggris, adina Raja Inggris, panglima Inggris asup Islam kuari. Masya Allah, lain letik-letik. Naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae. Kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika, justru masyarakatna ribuan nu asup Islam. Kebiadaban Inggris, masyarakatna loba nu asup Islam. Di tengah-tengah kota Inggris, geus dijieun Islamic Center ku dua jelema, hiji Ken Stephen, nomor kedua Lady Di, cuman dibunuh dengan cara kos gitu. Kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris, seorang bintang film nu asup Islam, tapi tetap masih kena dipersulit kena be. Tapi kan suarana geus luar biasa berarti kan. Ieu rahasia Allah. Nah, nu mantak asal geus dibere hidayah be, kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah. Atuh sia-sia aing bae. Aing mah ka masjid ka imah, magahan ngaji, ka masjid ka imah, magahan ngaji. Geus sakitu. Acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan, urusan sia aing mah jeung Allah. Eueuh da aing geus sakitu bae, engke bakal hurung sinaran teh. Di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema. Lamun poek mah cenah di dieu aya lampu. Cenah di dieu aya lampu, mana ya lampuna? Pareum. Kunaon parena sekupi, parem ku sekupi. Sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bulak-balik ge. Mun aing bolak, ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat parem. Kunaon ieu paremna ieu kunaon? Mobil diatut parem. Parem. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan. Emang kunaon kitu? Pondokna dibangun ku atut. Parem. Aing bolak-balik bae sih mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Parem. Atuh deui kumaha ieu kerja sama anak. Nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade. Parem ku sekupi, parem ku Honda, parem ku pondok, parem. Ya Allah ya Rabbi neuk naon atuh di pareuman. Colkeun. Ulah aya nanaon. Set Al-Qur'an hiji, hadis ulama tuturkeun deuk aya anu nyumbang gitu berarti saya nyumbangna 10 juta leutik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces
Pandeglang sa Pandeglang pareum, Serang sa Serang pareum, Tangerang sa Tangerang pareum, keur carita di Banten pareum. Kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum, Bandung ku pilkada, Garut ku pilkada, komo kiai di Garut Maceng Pikri. Dulur-dulur na kiai malulu nyana ge termasuk kiai, mareuman pondok-pondok pasantren, ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam. Tinggal pondok bae 2 tingkat, santrina eueuh nyanana geus teu ngaji, wassalam. Pikri. Ini kumaha teh? Mareuman teh mareuman. Ulah kitu geus cing teger bae. Urang mah ngaharamkeun haram bae, deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae. Jang diri aing bae, wayang ngomong aing mah ngomong bae, sia deuk ngadengekeun los teu kajen, sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing mah aing bae sesuai jeung aturan. Sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta, teu akur pahamna, leg-leg paham sia. Geus bae bakal sinaran. Itu mah gede amat hurung mah. Itu mah obor. Obor mah penuh deket kacaangan, nu jauh ka silalatuan. Eta obor. Nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu tah mah. Masih keneh nyaritakeun tentang dakwah Kangjeng Nabi Muhammad terhadap orang-orang Mekah. Kufar-kufar Mekah. Jadi lamun urang nyaritakeun ti awal tentang dakwah Kangjeng Nabi, imimiti door to door lalauna datang ka Fasda bima tu'mar, datang ka Kangjeng Nabi jelas-jelasan tatap bangsa-bangsa Mekah, kafir-kafir Mekah teh lain iman ka Kangjeng Nabi. Nu iman mah hanya minoritas jeung kalangan-kalangan minor, kalangan rendah, bangsawan, hartawan, jutawan mah tetap baik, terpercaya ke Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi diangkat sebagai Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpercaya. Aya nu jero hatena mah percaya ngan sombong, aya nu jero hatena mah percaya sabenerna ngan ujub, aya nu memang bener-bener terpercaya. Jadi geus campur-campur bae pokona mah teu iman ka Kangjeng Nabi teh campur-campur. Nu jelas mah sombong jeung ujub. Nu digugulung ku manehanana lah Muhammad budak kamari mah ngomong-ngomong pangeran. Muhammad budak kamari sakola henteu nulis cilok eta aya ngaganti pangeran urang. Pangeran nu ku urang disesembah kurang kumaha seremna cek nya. Duduk jangan pangeran nu sejen deui mah jauh deui pangseremna di dunia mah kunaon diganti ku Muhammad. Haju teu kadeuleuh deui urang hese ngomong jeung pangerannya nama. Macem-macem bae eta Muhammad. Budak kamari sok aya puyeng nih mah. Teh si Muhammad. Kunaon haju kikituanan nya. Teh si Muhammad dikitu-kitu tah ku masyarakat. Terus Kangjeng Nabi naik. Dakwahna teh lain eureun Kangjeng Nabi teh terus. Bahkan nu kamari dicaritakeun seolah-olah ancaman, wahai ahli Mekah, andai kata teu iman ka Allah sebagai Tuhan, sebagai pangeran, teu percaya kula sebagai utusanana, delehkeun ka Kangjeng Nabi, ieu bakalna disiksa di luhur ti handap. Kumaha ceuk urang Mekah? Mad ulah ngomong bae, datangkeun abek. Datangkeun mah mun galedeg hayang nyaho galedegna, mun batu hayang nyaho batuna ayeuna. Ulah sok ngomong bae sia. Cak Kangjeng Nabi disikseuna we nu kada nu kos kitu. Tetep bae Kangjeng Nabi dakwah terus. Masyaallah jadi lain ngeunaheun jadi rasul teh. Nu matak sebagai penerus rasul, ulama ngaranna warasatul anbiya, lain dakwah haju meuli Fortuner. Dakwah teh haju meuli Innova. Eta deuleu tah. Urang mah can nyorang di Ciduhan. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan. Urang mah can nyorang di Halangan. Kangjeng Nabi mah di Halangan.
urang macan nyorang dicaci maki Kangjeng Nabi mah unggal menit unggal jam unggal poe dicaci maki Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya mimiti dicaci dimaki diciduhan dijaga di halangan eta dakwahna Kangjeng Nabi urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia omong lah udah si ustad kakarak jadi ustad 2 poe bae geus kejem jasa ngomong beuh di mushola sadaek-daek bae aja bae kadang ku ustadna remehnya remeh sakira urang emang aduh teu ngomong teu ngarareunaan remehnya sakira teh oh atuh emang masyarakat nah yang pereh sarua oh geus bagus lah pareh bae urang je bloon kabehan ustadna kos kitu atuh masyarakat lagi emang umum ngaji ieu atuh pereh geus Masya Allah dakwah urang mah tak kos kitu tah di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci dibaki diciduhan dihalangan dianiaya Kangjeng Nabi teh deui di imah tangga teh hese jang dahar aya dahar korma hiji doang sore macan boga aya dahar sore isuk bacan aya Masya Allah tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mah ngabantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngabantuan dakwah ka Kangjeng Nabi datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang apa lain ka mana ngaji di mana di musola itu tuh sabaraha urang ngaji nah aya 20-an cek pemajikan Kak emang ieu di paraban kukulhu bae anak ngaji bae berkat tilok meunang naon tilok meunang atuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopehna nomor genep kudu 12 ban sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran dulu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu aju atuh kudu-kudu mah ngojek Kak aduh Gusti Allah mulai nyana geus balik geus teu nyaman geus balik teu nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji Kak capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah Kak istirahat ngeunaheun lo kepikiran naon tenang ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di kamar eueuh di dieu ka mana si budak masyaallah kadanan ku ngabagyakeun mah aya datang teh karek datang Kak molor habak lah di mana baik. Angko lah. Pemikiran budak, pemikiran pemajikan, kalaparan, kalanti. Ya, bantengeun henteu senep kana aja jantung. Senep dah. Asana kudu dioperasi aja jantung ya. Eta teh sauyuna nu mantak santri mah kawinna sing hade. Ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis. 2 nu pinter 3 nu sugih geus teu meunang eta ulah kawin jomblo bisa sia ese anu ngahayukeun anu noel Kak lain boga mingguan di mushola itu teh pan atuh Kakak tenang-tenang bae sararangeuk lah ieu bangun deuk hujan nah hujan sakitu bae ge Kak berjuang Kak sugan bae Kakak nu berjuang kula ge di akhirat kabeleteran ya baju ya pakai ya tah baju tah sorbana tah bajuna tah geus geura ka ditu tah pan waduh eta pamajikan hebat jasa tah hebat di mah lain Kak kunaon emang teu ngaji hujan oh banding ulah lah yang kunaon gitu tariris Kak lah bloon tah pamajikan tah lamun aya pamajikan kosit candung aduh kurang memberikan support ieu jadi orang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos neangan nu sauyunan urang sok diomong-omong teh pan di Bandung mah kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak neng dibawa ku salaki ka liang cocopet ge neng kudu milu bae oh budak liang cocopet mah leutik
tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu kitu perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan abeh agama lancar. Ngeunaheun lamun sauyunan mah. Mantak kudu sakupu. Santri kawin ka santri deui. Ulah santri kawin ka dokter anda. Santri kawin ye pikiayeun ka karyawati egle. Atuh nu ieu berjuang dunia, nu ieu berjuang akhirat nina. Berkesinambungan. Masya Allah. Oh, ada rese. Iya, Kangjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah. Ku abeh sa Mekah ngomongkeun Kangjeng Nabi. Ku keheul-keheulna ka Kangjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kangjeng Nabi. Tetap tegar Kangjeng Nabi. Saenggeus dicaci maki teu cukup sakitu urang Mekah nyiduhan ka Kangjeng Nabi, ngareuhakan ka Kangjeng Nabi. Teu cukup sakitu dihadang Kangjeng Nabi dalam rangka dakwahna. Tatep bae Kangjeng Nabi mah dakwah bae. Masyaallah. Iyalah hasil dakwah Kangjeng Nabi dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para wali-wali Allah. Datanglah ke bumi pertiwi Indonesia, timbul para wali-wali. Nu terkenal di urang adalah Wali Sanga Cul ka Banten, putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah, ialah Syekh Maulana Hasanuddin. Tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten. Ya Allah, ya Rabbi, mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo, lempang terus ka Maung, baheula teh nya. Tah teh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang. Tadina di kasempatan, tah dihalangan. Weh, ulah ka ditu ge. Ulah ka ditu cenah. Di ditu mah aya lukah kobok. Terus. Jadi kan kamu mantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran. Urang mun ngadenge urang koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna. Urang ka dieu tuh ka Kampung Gunung, ka Maung, nu teu belajar ngaji na ge teu bisa. Teu pagon nu teu ngaji mah. Ngan mun ngaji tereh. Lisanna teh tereh. Mada kula pernah nanya ka almarhum Bapan beda amat lisan urang mau Kampung Gunung kadinya teh terus ke Kronjo kresek teh lamun urang ngomong teh jarang ngadengekeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya terus balik deui oh henteu ka dieu teh ka Pasar Kemis henteu cenah ka Pasar Kemis mah aduh nya ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk cicingna di Pasar Kemis menangan mana coba sih ayo. Ya Allah ya Rabbi nya beda tah berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh tah ieu teh urang berkahna mandak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu henteu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah asal teh ieu urang ka Banten urang mah teh barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus nanaon bae ge nanaon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo kuari mah urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia tentrem orang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem orang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerusnya aya bae jalan keluarna adem segala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel maraju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang kuari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakonna mang plok 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 aing jarah encan naon encan ye ribet da aing mah kos ieu plok 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 plok
geus beres urang menta ieu atuh sian ieu pluk aju budakna puyeng mana aya ketenangan urang zarah kadinya encana naon cana nu buru-buru di tukang geus aya deui ieu si zarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan zarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar sial ta guru aing bloon ta guru tuh ka kiaina ka guruna sial-sialan tolol teh murid ya tumbungan ki guruna nu bloon atuh teh mah nu tolol jeung nu bloon bae burung tah geus teu tenang geus teu nyaman kuari hayang nyaman ka kuburan di kuburan geus teu nyaman acak-acakan Banten urang ieu teh karuhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman berarti urang Banten na teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan makrifatna ka dunia makrifatna ka jabatan pakia-kia akhirnya iya Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia urang nu datang kadinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang kadinya teu nyaman ribut sidang-sidangan hanya urusan kotak bere habak sering hiji kotak urusan kotak doang ya Allah ya Rabbi nah iyalah Banten urang Maulana Hasanuddin Nasri bae emang maot Syekh Maulana Hasanuddin henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot ya kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan di titah jarah ge anakna jarah tuh teu hayang anakna bae teu hayang jarah komo batur berarti lain ahli Allah itu mah jelas ahli Allah maot atuh henteu ningalikeun ngena ka anak incudu teh budak ribut kotak cenah lain hayu ngaji kena nyaho ka Gusti Allah ka budak didelekeun ku sahibul makbar masyaallah tuh sia nu datang ti berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh daratang ieu teh hayang nyaho ka Allah ai sia sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ih ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin nu aya di dinya ngomong eta ya nah iyalah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu nah iyalah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh namun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama ieu mah asal aya nu ngomong ngeureunang sebenarnya geus lah puyeng mah ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu maju santri sapirangan aya 30 20 30 20 dikadeuleuna ge teu maju padahal maju mah lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan ilmuna kahieu manana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong pondok pesantren Gosi mah teu maju ieu di yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong ayo ka dituna mantep sia iya tuh penggurannya iya mah pondok pesantren kuliah deui gampang dimodalan ku aing sia atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sekali dua kali sia jadi DRS aing tanggung jawab aing dihareup babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh usah ditanya itu boga daerah sih boga ngomong gampang kos itu mah ci atuh isena naon eta kabita kudu kos kitu mandeg di diga perjuangan ya Allah ya Rabbi kadanan cara wali mah berjuang di dieu geus kajian masjid indit wali
berjuang di daerah-daerah anu tarahal hayuh kena nyahuan ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajian mushola titipkeun indit kadanan ku kitu tahan mantap urang teh kudu neuleu berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat. Iya ku modal kos kieu berhasil apa henteu jadu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan sia teu salat subuh guruna ge tilok ya Allah ya karim Masya Allah perjuangan Islam nah Kangjeng Nabi dakwah terus kumaha kaumna ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq begitu Kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul ta eta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeng segala batu segala tsunami hayu atuh ulah loba omong datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing wah raja setah jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul teu percayaeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge yang geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tah tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditenden di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakarak Kangjeng Nabi na tahun ieu waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Emrik jadi informasi kitu teh beusi memanas henteu kukulah disampaikan ku ari lain rek memanas supaya nyaho penghinaan orang Yahudi, orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta. Kaget urang, henteu. Nah, atuh turunan baheula, turunan Abu Jahal. Dia tuh terus beranak turunan Kangjeng Nabi, habaib atuh loba. Anu turunan ilmuna, ulama ngajabreg sadunya. Atuh turunan Abu Jahal ge loba, teu kudu di Amerika, di Cikupa ge aya. Yeay, samarukna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya asar kami bawah anak buah Abu Jahal doang ih samarukna kumaha gitu Masya Allah loba wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad ngebohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan disoek-soek diciduhan bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim disaksian ku orang Irak gementak orang Irak mah moal mundur sajeungkal acan moal mundur pokoknya diperjuangkeun sebab kadeuleu ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim ngahina Al-Qur'an ngahina Kangjeng Nabi ngahina Allah urang nu memperjuangkeunana paeh syahid berarti ye atulah hese-hese ya Allah ya Rabbi tak di Irak tembak ceger seri orang Irak alhamdulillah telah ke surga duluan di urang mah ya perjuangan anak ribut limbah tembak seri katuh
sebab keluarga kayaknya aduh budak memperjuangkan kos gitu modar neraka sana tah budak keluarga ge geus boga pikir neraka sana ai di Irak mah tuh geus kadeuna tah kos kitu ya Allah ya Rabbi namun urang kitu muka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah bakal aya ya kan nah ieu penghinaan ulah kaget ya baheula lagi ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad berarti ngabohongkeun teh sembarangan nangtangan ka Al-Qur'an teh kumaha teh sikap Kangjeng padahal mah pan Al-Qur'an teh wal hak ti Gusti Allah nyana ge hirup nang Gusti Allah wari diatur ku Gusti Allah tapi ngabohongkeun ka aturan Gusti Allah kul omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil urusan kula dakwah urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh ngaranna urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun nu boga kakawasaan mah Gusti Allah jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an dibohong-bohong tentang Al-Qur'an maneh nambayan ka kaula bahwa mun bener Al-Qur'an teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa haju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy teu tamandeg nyeun huru-hara ngaranna cek Kangjeng Nabi lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampekeun ka aranjeun bahwa pangeran teh alladzi khalaqas samawati wal ard nyampekeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka kaula berarti teu percaya ka Gusti Allah lain urusan kula tah mah kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun teu percaya ku kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan ngaranna tah deuk adu kajajaten kakuatan lain naon atuh tugas kula mah innama ana munzir tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka di mana jelema teu iman ka kaula neraka di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka innama anak mundir kuring mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunna di akhirat aya neraka sakitu adapun amrukum ilallah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah nah ieu ayat hadza qoblal amri bil qital ayat ieu memeh diinstruksikeun perang Kangjeng Nabi kitu heula sadar Kangjeng Nabi lain deuk nyieun huru-hara mantep urang sebagai kiai sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten atuh tah mah nyieun huru-hara tah kiai ieu teh budak nang tangan aing cek nya mah aing teu pernah belajar besi meureun aing di Jakarta teh kebel dagang kantong aing sudah teh belajar je teu nyahoun meureun aing teh di Bogor teh kebel dagang salak secara nang tangan ka aing goblok haju bae aya nu ngomong naon tadi hae ka dieu gelut jeung mama pan teh jore mama manya gelut mama Tata kiai teu beres lain kitu dakwah. Ketika diomongkeun, keun aya batur nu deuk ngabantu ari ulah. Antepkeun geus sadaek nanya, kege eureun sorangan. Antepkeun. Ngarembet ka nu sejen ieun komplotan kajen antepkeun bae ulah. Nu mantak kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Iya ku bodokna urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng Nabi merangan ka Kangjeng Nabi atuh urang ieu dakwah ka masyarakat kan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate
aya nu lain gitu lah ngomong doang teman kiai aya nu gitu doang lah geus ulah dipanggil deui tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang boloon jasa lainnya nana nu menghindar kiai nu deuk dianiaya pan belum atuh ai endek terus bae ulah ngadengekeun kiai ieu mah ngadengekeun ongkoh nyaci maki ongkoh ka kiai aju kiai heran gitu lantaran kiai mah emang caci makian emang carekaneun kiai mah kabeh carekaneun ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun kiai kos kitu ieu mah maju negara aju urang marah tuh oh can datang berarti antep kan aju kiai keneh nu ngomong kiai Golkar ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh mal maju ieu negara urang teh pan keur berkembang kuari tinggal buahan doang ngadengekeun nu kos karari itu eta kiai Golkar antep kan keuna mau bendera Golkar ke di akhirat di mahsyar babawa jeung Presiden Soeharto lolos kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat mana bendera Golkar diacung-acung je atuh lolos teu make Al-Qur'an noh jeung cenah aing geus ngaji kita beleutik datang ka kitab gede teu manggih masalah kos kitu bohong tah mah ji atuh ka ajeun sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah tuh anteukeun ulah marah ulah geus bae tukang ngadu kotok lah kiai eta mah sok ngebrihan ngadu kotok pet resep aing mah tungtungna mah kotok aing yang tajihna geus sareukeut jasa mah tadi adu-adukeun jantur bae ku aing guys ulah diomongkeun terus bae kiai mah diomongkeun kabeh sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bae jeung urang nyeun mah ngadu kapleh sok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat kana neraka bareng jeung urang sia teh kiai mah kudu beda tuh sebab batur mah keur urusan dunia kiai mah akhirat batur bakeur poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah atuh urang sarwana atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun sarwana keur kaditu gabehan ka dieu gabehan saha anu neuk nepakan atuh ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah yeay parang sana cek masyarakat nu beres tah eta kos kitu diomongkeun Kangjeng Nabi dibohongkeun Kangjeng Nabi tangtangan Kangjeng Nabi bejakeun Muhammad qul lastu alaikum biwakil kaula mah teu jadi wawakil kita ngadatangkeun siksa kitu jangan nantangan siksa atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa kemudian lamun kaula dibere siksa atuh kana males siksa atuh naonan lain ka beberes umat beresan ya umat teh anu mantak kiai teh pangangon ngaranna ngangon bebek ieu bebek teh ka ditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beheungna dikieukeun tuh tukang bebek makan kos gitu ka ditu geus weudahareun ka dieu weudahareun ya pare batur kah kadinya tah blon eta dirawakidang eta kos kadari itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangona salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangon ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berapa pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mah ngaranna pagerna hirup beureun temennya nayla kullastu alaikum biwakil bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'im mustaqarr wa sawfa ta'lamun bedakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep naya ne aya waktu anu terjadi na berita nanaon ge da di hiji waktu
Apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mentak salolongkrang ngenjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kanu leuwih ti leutik ti batan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieunna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ya. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab saenggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tadina sebab tanah mah ngariung ngurung aya bengke gateumna tah gateum teh rajana tah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke aya nu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem aya nu jadi simet aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureud tawon geus pokona mah ku taneuh set letak teu kudu kadong coba balik ngaji neangan tawon seureudkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureud ku orai set tah oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus tadi kenyot diburakeun ka dinya na ditaneuhan deui bae tak Masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggi sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae datang ka imah peuting teu daek teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari taman nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel meret asal nu katoel meret eta ieu cabut ku urang jeung akar-akarna aju ku urang diasupkeun kana bak eta heula kakarak cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus cager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teu kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel orai atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pait dahar ku urang urang kaleuweung aya orai moal didegel naon sebab batur aing cak orai lain pait cak orai batur aing ngadahar eta nya ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak orai teh
Os gitu tah babari aja sih nurutan lain tah mah lalagaan ya Karim أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم